Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanyah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita muja ka siluman. Ayeuna kantun bagian anu ka 5 welasnanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangshare-keun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng muja ka siluman bagian anu ka 5 welasna. Kumaha salajengna sorot cikopina betot simutna paganeula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Ki, nah jurig teh bisa sakitu kuat nanya Ki. Ceuk Jang Ardan sorana ngageter. Ki Wira ukur gogodeg laun. Eta teh lain jurig biasa Jang. Eta Karim teh salah sahiji ti 3 rengganis getih dukun santet nu aya pakon jeung rojat di zaman Majapahit mula. Anjin kudu latihan leuwih jero Jang Ardan. Ieu teh can anggeus. Sabot keur kitu, guha nu tadi ditinggalan ngageleger. Sakilat cahaya beureum ngalobaan ti jero disusul ku sora. Si Karin hudang deui. Tapi ayeuna mah beungeutna geus robah. Sabagian manusia, sabagian siluman. Mata beureumna hurung, cakarna beuki paranjang, tarangna dipapaes ku rajah getih anu ngagurila. Aing can ele deuleu. Aing can ele. Cek si Karin bari naik kana batu luhur. Angin muter sakujur awakna. War 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 war. Tuur Jang Ardan ngadadak leuleus. Tapi Ki Wira gancang ngomong. Jang Ardan, inget latihan nugu agi diajarkeun. Ayeuna waktu hidup ngalawan Raza Zieun sorangan.
ayeuna waktuna ganjang lakukeun. Ki Wira tuluy leumpang nyokot sapotong keris kawung sakti tina balik jubahna. Keris eta geus lila dikunci jeung teu meunang dipake kajaba keur perang pamungkas tarung patutunggalan. Karin anjeun geus milamba baleba wadas, anjeun geus gamalina deuleu, cek Ki Wira. Tapi si Karin gentak ngawatek kasaktianana. Wus cileugedeg. Di hareupeun anak Ki Wari geus ngacegah dua makhluk nu ngaran si Sura jeung si Dirga jurig santet ti alas roban. Numutkeun katerangan eta dua makhluk geus lila dikunci di jero bumi. Ceuk Ki Wira bari mundur salenggah. Ardan, ieu lain waktuna bigeun ragu, ganjang. Nu saterusna Jang Ardan meuremkeun panonna, narik napas panjang. Terus ngagenggem kalungguhan dina hatena. Sapada harita sora mantra panghalang santet kaluar tina bibirna. Sora nu mungguhna sakilat asana ti jero getih karuhuna sorangan turunan panjaga leuweung karuhun. Taneuh ngageter, angin nyurubuk dibarung ku cahaya bodas caang ti langit nyurupkan awak Jang Ardan. Sinarna ngurilingan leungeun katuhu ngawangun hiji tongkat cahaya. Ganjang lawan Ardan, lawan, ceuk Ki Wira. Lamun anjeun gagal, moal aya deui nu bisa nyegah kakuatan santet nu bari sumebar di dieu, iwal di anjeun sorangan. Wus ceger. Sajrolat pisan cahaya bodas ngahanca si Karin jeung dua baladna nepi ka bubuk jadi lembu. Ditembrag ku kakuatan Jang Ardan anu nya kaligus ngadarongkeun dua leungeunna. Kajadian ieu tangtuna nimbulkeun pangaruh anu naratai kanu boga pagaweanana, utamana mah ka Bah Samud. Barang jeung ancurna awak si Karin, Bah Samud oge awakna mental, tina sumutna utah getih lalambaran, sedengkeun sasajen sanyirum mawur burakrakan. Atuh harita Juragan Ilham jadi kaget luar biasa waktu nempo Bah Samud buria lebun celik jaba sesegor. Bah, kumaha ieu teh Bah? Aduh, sing eling Bah, sing eling Bah, cek Juragan Ilham bari hari weus-weus. Aduh, ampun, disanggup Abah magan. Kajin serah bongkokan we daripada pae ayeuna mah. Edaan dedela si Ardan boga ilmu anu luar biasa luhurna geuning juragan. Temal Bah Samud bari ngatur napasna sangkan teu ripuh teuing. Ari geus kieu kumaha atuh kuring Bah? Kumaha pipataun Bah? Tanya Juragan Ilham jadi bingung dumeh usahana gagal. Ayeuna mah leuwih ade neangan diwe dukun leuwih sakti. Da loba ieu agan. Abah mah gajin rek balik gue ayeuna mah geus teu sanggup daripada bacilaka gajin kene mundur. Kitu harita ceuk Bah Samud anu nandangan kanyeri nu pohara akibat eleh jajaten ku Jang Ardan. Sedengkeun pikeun Juragan Ilham manehna kudu neangan cara sejen sangkan salamet tina inceran Jang Ardan jeung siluman jungjunanana. Para wargi sadayana, waktu teu karasa nyerelekna.
geus 7 poe Jang Ardan Minang saraya di Gunung Papandayan. Kalayan menang rupa-rupa gemblengan ilmu ti Aki Wirakamsijan. Kiwari Jang Ardan geus kuduna balik deui najan teu bisa pegat kontrak di siluman. Tapi sahanteuna manehna teu sapinuhna teuing ayana kakawasaanana. Sanggeus nganuhunkeun ka Aki Wira, Jang Ardan terus amitan saja balik ka imahna anu aya di Cipaganti. Turun ti Gunung Papandayan teh rebun-rebun ngahaja najan kulit karasa baal. Tapi bubuhan aya keperluan deui nya kapaksa Jang Ardan kudu gancang sangkan teu jadi ngambay. Teu kacaturkeun sabaraha lilana di perjalanan dan puguh mah jam 2 teh karek nepi ka imah si grongna bari dina kayaan sepi. Kusabab sanggeus aya kajadian mistis waktu 7 poe ka tukang. Parpagawena termasuk satpamna jadi sarieun. Nu akhirna teu garawe deui alias pada ngundurkeun diri. Tapi najan kitu teu jadi bahan pamikiran panjang pikeun Jang Ardan mah. Lantaran dirina oge cukup ngamaklum. Bener pisan nalika geus nepi ka imah anu di Cipaganti. Sakabeh pangeusi imahna ancur bubuk. Alatan ngamukna Ki Kusir anu meupeus keuyang. Harita Jang Ardan ngan ukur gogodeg bari ngagerendeng sorangan. Beu ambe nepi ka edan kieu siluman ngamukna. Tapikeun masalah barang-barang mah loba di pasar. Nu penting aing heula sing salamet. Nu saterusna Jang Ardan ngadon kekedengan naluhur korsi bari mikir pilakueun ka hareup. Sabot keur kitu manehna ingetkeun ka Neng Lira nu aya di imah Juragan Ilham. Tepungan heula kitu si Lira teh. Atawa mending langsung titah ka Bandung wae kitu. Tapi kumaha atunya? Masalah nama aing pasti patepung jeung si Ilham. Tapi ketah keun wae da mahena oge pan nyantet aing. Anggap we atuh hiji-hiji. Saenggeus ngagarandeng kitu, Jang Ardan langsung cengkat tina korsi. Kalayan tanpa mikir deui, harita keneh terus ngabiur na mobilna ngajugjug ka imah Neng Lira. Dasar Jang Ardan anu pinter nyandiwara. Sok sanajan geus perang batin jeung calon mitoha, tapi sikapna teu nuduhkeun yen dirina mikangewa. Malah mah waktu nepi ka imahna, Jang Ardan langsung munjungan ngan hanjakal Juragan Ilhamna keur eueuh nu aya ngan ukur buarni bojona. Katambahan ku Jang Gani anu masih aya keneh. Sedengkeun Neng Lira mah rada manyun dumeh Jang Ardan karek mucung hul datang. Hampura Neng, akang karek bisa nepungan ayeuna. Kumargi pan urusan di dieu teh jadi manjang. Surupei pangrajin kulit domba kaunggal tempat jaba jarauh di pagunungan eta tempat-tempat pangepul dombana teh. Cek Jang Ardan ngawadul ka Neng Lira. Keun wae kitu oge, da masalah nu sabenerna mah teu nyahueun ieu. Kitu pamikirna. Ongkoh da memang bener. Ayana katut buarni pisan oge teu nyahueun permasalahan antara dirina jeung Juragan Ilham. Da sabab Juragan Ilham teu pernah betus ngeunaan Jang Ardan anu munjung jeung anu rek nyantet ka Juragan Ilham. Ari akang abdi mangantosan manigeus nyeri beuheung sesongget teu. Liek deui. Jaba di dieu pan ama kacida ripuhna. Eta oge untung aya nu kersaeun nulungan. Si Abah urang Pangandaran cenah. Damal Neng Lira bari baeud
ongkos sakanyahona mah basa mudeh di dieu nangan ukur nambahan wungkul padahal mah bari nyantet Jang Ardan. Oh gitu nya syukur atuh ari aya anu nambaan mah hamburanya akang teu bisa mantuan kumaha atuh ari lirah ayeuna ek ngiring deui jeung akang ka Bandung atawa kumaha nya bade atuh Kang. Akang masuk kitu ari ka abdi teh nya basok pundungan karek dibaudan sakitu oge Kang. Tempas Neng Lira bari ngadilah. Nya hampura atuh lain pundungan ieu mah tapi nanya ek ngiring deui moalna nya tos atuh ari kitu mah akang eleh da percuma ari ka awe mah nembalan oge sok hayang we menang sorangan sanes kitu pamiarsa. Geus kitu mah Jang Ardan terus ngaleos muru nyamperkeun ka Jang Gani nu aya di teras hareup. Sedengkeun Neng Lira mah anu keur manyun ditinggalkeun mangka diuk sorangan. Di teras hareup Jang Ardan diuk na korsi gigireun Jang Gani bari basa-basi nanyakeun Juragan Ilham. Ari si Uu Ilham ka mana kitu Gan? Natiraha angkatna. Ari nyebat nama bade ka Banten saurna mah Kang. Kadituna tadi tas netepan subut teh langsung we miang ka Banten. Oh, nya bade aya keperluan naon kitu Gan? Sugan Gani apal jauh-jauh geuning ti Cipaganti ka Banten. Nu matak nu mawi hulu botak katinggang awi. Abdi oge teu terang Kang. Da kapan kapun wa istri oge teu nyarioskeun ari kapreogianna mah eta uap pamagete Kang. Kitu nembalna Jang Gani. Sedengkeun Jang Ardan mah beda pamikiranana. Kusabab geus nyangka yen Juragan Ilham pasti keur neangan cara pikeun narekahan dirina. Sabot keur kitu di kamar mandi kadenge sadaya sora anu ongkek. Tepati lila Bu Warni ngagerowan ka Jang Ardan. Jang, ieu si Lila keur utah-utahan gancang ka dieu Jang. Atuh sakadapan mah Jang Ardan jadi silih reret jeung Jang Gani. Sementara kitu nah hate Jang Ardan jadi ngagerentes. Wah, moal salah asa kudu keur nyiram kieu carana mah. Nya nyiram jiga nama. Duh, kumaha atuh nya? Gancang ka dieu Jang. Kadenge Bu Warni ngagerowan deui bangun anu teu sabar. Atuh Jang Ardan langsung ngorejat nu saterusna nyampeurkeun. Kunaon Neng? Moal kitu asup angin mah Neng? Tanya Jang Ardan bari ngusapan punduk Neng Lira. Duka atuh Kang. Da ngaradak kieu jaba sirah rieut ieu teh sarabel Kang. Urang ka klinik we atuh pariksa bisi-bisi bisi kumaona. Ceuk Jang Ardan teruskeun omonganana. Sementara Neng Lira jiga nu surti manehna terus ngomong laun pisan bari nyenderkeun sirahna kana dada Jang Ardan. Kang, kumaha atuh mun abdi nuju ka kandungan? Jang Ardan teu langsung ngajawab. Kusabab pikiranana mubuh bingung. Tapi teu kitu, dumasar kana tanggung jawab Jang Ardan nekad nyieun kaputusan nu ngandung resiko gede. Neng, isuk mah urang kakak wawe. Tapi wayahna urang rarencepan heula. Anu penting mah resmi. Ayeuna mah ulah wa kamikiran pesta-pesta. Gampang eta mah hade paneuri. Nah leres akan sesauran teh Kang? Tanya Neng Lira setengah terpercaya. Nya atuh, manya akang bohong. Temal Jang Ardan bari ngusapan buk Neng Lira. Teu bisa dibayangkeun kumaha bungahna Neng Lira. Ngan teu we gugujrug mah. Tapi nu sabenerna pikeun Jang Ardan mah bisa jadi nyawa taruhanana eta teh. Sabab Prabu Singki lamun seug nyahun wah moal teu ngamuk nguak ngawik mah.
Singkatna carita, sapoe ti harita Jang Ardan dirapalan di KUA. Najan sasalimpetan jeung teu diwalian ku Juragan Ilham. Kusabab nepi ka wangkid harita tetela Juragan Ilham can aya embol datang. Ditelepon teu diangkat. Sedengkeun beja tinu sejen oge luput. Dumasarkan hal eta kapaksa make wali hakim. Sedengkeun nu sabenerna kamana atuh sang Juragan Ilham teh. Mangga antosan we pamiarsa engke oge pasti bakal kapendar. Sarengsena akad nikah Jang Ardan jeung Neng Lira. Jang Ardan minta idin ka Neng Lira. Neng, wahananya akang rek kabumi heula ka Cipaganti. Neng mah antosan we di dieu da moalami ieu paling oge asar akang wih deui. Bade naon kitu Kang? Sok ararane akang mah. Cek Neng Lira rada heran. Pan ieu tah aya satpam anyar bilih can apaleun pada malanana ku akang rek dipepatahan heula. Kapaksa Jang Ardan ngabohong padahal nu sabenerna aya janji jeung Raja Siluman. Kusababan pamarang-marang jeung malam Jumaah Kaliwon. Najan bari handeueul Neng Lira kapaksa ngidinan. Nya mangga atuh Kang. Tapi kade engke mah wihna ulah wengi-wengi teuing Kang. Ulah nepi ka ngawangi di ditu. Mohon mangga da akang oge teu sabar atuh nungguan wengi ieu teh Neng. Tembal Jang Ardan ngarayu bari jeung palsu. Sedangkan Neng Lira geus dikitukeun mah seuri nu aya. Ngaleosna Jang Ardan ti pakarangan imah Juragan Ilham dituturkeun ku paneuteup nu geulis Neng Lira anu geus resmi jadi bojona. Najan jajantung rantung, najan lengkah sumoreang kusabab bakal nyang hareupan Raja Siluman. Tapi dalah dikumaha keur saayeuna mah pikeun dirina can aya pilihan. Laju mobil Rubicona kebat nyemprung ngebut mun pamarang-marang liwat jalan lempeng. Teu paduli najan dihareup aya tikungan nekok, nu penting mah bisa asup jeung kaluar. Nu penting mah bisa asup jeung kaluar tikungan tanpa nyolonong ka jalan batur. Nepi teh teu kungsi lila, Jang Ardan langsung markirkeun mobilna di pakarangan. Nu saterusna mah sasadiaan keur persiapan jiga biasana nyambut sang Raja Siluman setiap malam Jumaah Kaliwon. Di antara muramna cahaya lampu kamar, Jang Ardan sila naluhur pangsarean nu geus pinuh ku kekembangan. Tepati lila wus corelat kolepatna kalangkang bodas bareng jeung nyambuangna seungit kembang malati. Tapi anehna mun biasana geus kaambeus seungit malati kitu teh Prabu Singkil Sri Gantini sok langsung ngajirim. Tapi danget harita mah nepi ka 3 kalina kokolepatan sang Prabu teu daekeun ngajirim. Kajadian ieu tangtuna nimbulkeun kaheran pikeun Jang Ardan. Tapi najan kitu manehna tetep terobah tina silana. Sanggeus aya kana sabaraha kalina na atuh syeor sagulung angin nyeor nyeleber ti palebah panto anu muka terus parat ngahanca kana enteung cebrot gombrang. Atuh sapada harita Jang Ardan jadi kaget waktu nenjok kanca enteung paburanta. Tepati lila ngong kadenge sora Prabu Singkil bangun nu ambak. Dasar manusia kurang ajar. Geus kumawani ilaing ingkar janji.
memangna ku aing teu kaambe. Ngaku Ardan. Daek naon mun ilaing can kawin jeung manusia. Wani naon? Sentak Prabu Singkil ngageleger. Sorana minuhan rohangan kamar panganten. Sakadapan Jang Ardan narik napasna semu kasar. Beungeutna ngadadak pias. Tapi najan kitu kawanina nambahan. Kulantaran inget kana jampe pamake pangwaris ti Aki Wirakamsijan. Jeung deui numutkeun caritaan Ki Wirakamsijan yen manehna teh mangrupakeun teureuk atawa turunan ti para panjaga Gunung Papandayan. Kuring nampi kana sagala kalepatan kaluputan Nyai, hapunten dumeh tos kumawani campelah. Cek Jang Ardan semu ngageter. Kurang ajar sia. Untung aing geus waspada. Aing teu sudi abrig-abrigan mun kudu dicandung ku sia deuleu Ardan. Tetela siluman oge embungeun ari dicandung mah. Jigana bakal repot urusan Jang Ardan kayak kieu mah pamiarsa. Nu saterusna Raja Siluman teruskeun deui omonganana. Dengikeun ku sia Ardan. Kulantaran sia geus ingkar kana janji. Lancalin cilucat mulang. Wayahna sia kudu narima syarat tambahan lamun hayang keneh hirup loba harta deuleu Ardan. Nya naon syaratna Nyai? Si jabang bayi nu aya dina kandungan pamajikan sia kudu dipasrahkeun ka aing mun engke dina mangsana geus medal ka alam dunya. Wayahna Ardan ilaing moal bisa nawar. Kitu harita cek Raja Siluman Gunung Girimanuk. Bari teu kungsi ngajirim, manehna langsung ngabiur deui balik ka nagarana. Saenggeus Raja Siluman Prabu Singkir Sri Gantini ngabiur kalawan seungit kembang malati nyesa dina rohangan kamar panganten. Jang Ardan teu bisa gancang mangkat tina tempatna. Lir beuheung dicekal ku takdir nu nyangsang. Beungeutna campur antara kawani jeung kanyeri batin. Anak sorangan kudu dipasrahkeun. Asa mending bedo najan aing munjung ka Siluman. Tapi kelaanan ari anak kudu dibikeun mah. Cadumung ku pabalituk haram dempak pabalatak. Nepi ka tunggul silungan catang supaan nepi ka baso persegi genep paribasana. Keheula ari kudu dibikeun mah caduk mikeuna oge. Kitu cek gerantes hatena Jang Ardan ngageter bari panon neuteup kana kakembangan anu geus layu dina pangsarean. Tangtuna moal gampang kitu bae Jang Ardan narima eta syarat tambahan. Tapi najan kumaha manehna sadar yen eta teh buahna alatan sakongkol jeung Siluman muja ka Siluman. Jarum jam geus nunjuk kana angka 1. Sedangkeun mun nungguan nepi ka isuk, tangtuna Neng Lira bakal leuwih loba ngajukeun pertanyaanana. Nu matak najan mata geus tunduh kapaksa peuting-peuting oge. Jang Ardan balik ka imah metohana. Ongkoh ngarasa urusan jeung Raja Siluman mah keur saenaeun mah geus beres ieu. Gancangna carita, waktu Jang Ardan geus nepi ka imah Juragan Ilham. Bener pisan. Pada dibuka panto oge. Neng Lira jadi mogok nyarita. Tapi untung keneh teu loba nanya oge. Tapi dumasar waktu karek 1:30. Tanpa basa-basi deui ngan ragayeng we. Pamajikan dipangku dibawa ke kamarkeun. Kagok ceukna pikir Jang Ardan ngadogoan subuh. Atuh sanggeus asup ka kamar
teu dililakeun deui gancang Jang Ardan ngudaran bajuna nya kitu dideng lira. Satuluyna Jang Ardan ngawatek ajian pamungkasna ilmu anu arang langka digunakeun nyaeta ilmu gebreg limus, ajul gedang, serepet nilem jeung entep sendok. Teu karasa saking ku pogot-pogotna luketai luhureun ranjang. Teu karasa waktu janari geus datang. Sora hayam geus disada. Cek hayam bikang, bat batot, bat batot, bat batot. Ditembalan ku hayam jagona, kakarak cus. Keur kitu torojol entog gigireun imah sok. Kaburangan weh Jang Ardan kitu nama. Tapi karek oge Jang Ardan rengse ngagulang gaper neng lira. Nah atuh keur kitu ujug-ujug. Eueuh. Waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya. Ya dongeng teh urang cekapkeun lawe dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.